Wilujeng sonten dulur, wilujeng beraktivitas di luar tanpa batas. Yewe cara bersyukur orang mah gas di roda 2. Mau nasi ya siliwat, mau nasi liwat mau bias gitu teh, mau kasrol jadi liwat. Yewe cara ngagas orang mah nya. Cara menikmati di jalur dan cara mensyukuri. Aiku ngagas gitu. Mata pan. Mantap di leuweung mah ya. Aduh, Bari ngagas ngaliwat, ngopi ngarokok. Nikmat naon deui nya. Alah mantap. Patut disyukuri ya teh guys. Museup nu kieu. Museup. Museup. Heeh. Museup cai. Halo. Gitu. Tuh. Alah. Tingali dulur. Itu teh lauk guys, itu lauk, itu ikan alias ikan guys. Tuh. Beuh. Di leuweung alias di hutan aya ikan. Tingali. Tah jadi cara menikmati hidup mah sigak kieu dulur. Di leuweung eueuh lauk, eueuh nanaon. Tapi kurang diciptakeun bahwa di leuweung teh kudu aya lauk. Jadi melebihi menikmati nanti kitu dulur. Leuwih nikmat. Beda doi jeung di lembur mah atuh da. Beda. Beda versi. Kenikmatan oge beda aya di lembur mah, aya di jalur. Eueuh lauk, eueuh udud, eueuh kopi. Tapi kurang diciptakeun. Kebahagiaan teh dilengkapi ku lauk, ku kopi, ku rokok. Pokona mah nikmat pisan dulur. Nah, kebahagiaan itu diciptakan, bukan dibayangkan dulur. Tuh, Mandodep. Bersama Bapak Ekinol Alam. Ngaliwat guys, jangan lupa ngaliwat ngabakar ikan. Jangan ngabakar mantan. Mantan untuk dilupakan. Mantan untuk dilupakan, bukan dibayangkan. Iya. Gitu guys. Mantan untuk dilupakan, bukan diingat-ingat kembali. Yang terjadi biarlah berlalu, jangan jadi penyesalan. Lebih baik kita makan sekarang mah guys. Pokoknya ya. Guys kan.